Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalli wa sallim ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah tepang dari sareng sim kuring al fakir di nararaga orang belajar ngaos kitab gunduh, kitab Sapinah di antawisna kitab asar anu sok diaos di pasantren-pasantren. Sapinah nyaeta kitab fikih apa menerangkeun fikih sok paur sim kuring mah nya sok sieun margi dirikan aya sababaraha pendapat di antawis imam anu opat. Sim kuring ayeuna diaoskeun pasal anu salajengna ngalajengkeun pasal anu kamari anu paratos ku sim kuring diaos sasarangan. Kajina mugi manfaat naon anu kusum kuring diaos teh sanes dina hartos sim kuring tiasa, tapi sim kuring ge nuju tahap belajar ngeureuyeuh diajar deui margi ari namina belajar mah ti kawit diais duwi ka dipais, ti kawit digendong duwi ka di jadi pocong gitu istilahna mah. Supados teu nyangkolong teuing kana waktu urang kawitan wae belajar ngaos kitabna dilajeng kana pasal anu salajengna namung sateuacanna nyuhunkeun dorong doa ti sadayana mugi-mugi urang sadayana sing aya dina kasehatan teunan deui dina waktos anu ayeuna nya nuju aya balai dunya anu disebatkeun wabah Covid-19. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing ditebihkeun tina wabah eta. Urang sasarengan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu teh janten ibtila. Ibtila teh nyaeta hiji cobaan anu dilungsurkeun ku Allah pikeun urang sadayana supados urang sadayana langkung kiat dina katakwaan kaimanana ka Allah Subhanahu wa taala. Minimalna ieu teh jadi fitnah teguran kanggo urang sadayana supados urang tami getol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sing sering tobat. Mugi-mugi ieu wabah teh sing ditebihkeun ti urang teu kenging disebatkeun azab. Nya teu kenging disebatkeun azab gitu ampun paralun Gusti. Sing ditebihkeun di urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana oge teu kenging hilap dukung sim kuring, like, comment, subscribe and share lah bahasa kitu nama. Sim kuring masuk balelol aya nyareoskeun kitu teh nya malum urang Sunda. Lajeng kana pasal anu salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun paduna tayamum. Furudu tayamumi ari pirang-pirang paduna tayamum eta khamsatun aya 5. Al awwalu ari anu kahijina eta naqlu turabi nyaeta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana an-niyatu nyaeta niat. As-salisu ari anu katiluna eta mashul wajhi ngusap rarai. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta mashul yadaini ngusap dua panangan ilal mirfaqaini dugi kana sikuna duanana. Al-khamisu ari anu kalimana eta at-tartibu tartib bainal mashhataini antawis dua usapan. Paslun ari hiji pasal martelakeun paduna tayamum. Furudu tayamumi ari pirang-pirang paduna tayamum eta khamsatun aya 5. Al awwalu ari anu kahijina eta naqlu turabi mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana eta niatun niat. Asalisu ari anu katiluna eta mashul wajhi ngusap rarai.
Arabi wari anu kaopatna eta masul yadaini ngusap dua pandangan ilal mirfaqaini dugi kana sikuna duanana. Al khamisu ari anu kalimana eta tartibu tartib bainal mashataini nyaeta antawis dua usapan. Jadi di dieu musonif nerangkeun yen ari paduna tayamum teh eta aya 5. Nu kahiji mindahkeun taneuh tadinya kali dia mindahkeun taneuh. Mindahkeun taneuh kana rarai kana anggahota tayamum. Eta jadi mindahkeun nibahkeun taneuh kana anggota anu diusap. Anu kaduana an-niat. Asani an-niat. Niat urang parantos dibahas naon aya niat dina bahasa nu kamari niatna kumaha. Urang teh naha sami sareng abdas benten. Urang niatna supados ngamenangkeun urang kana netepan. Niat tayamum teh nawaitu tayamuma aya nu kitu nya. Nawaitu tayamuma listibahati shalah fardholillahi taala. Aya deui anu nyarioskeun teu aya dan teu aya kata tayamuman tapi nawaitu listibahati shalah fardholillahi taala. Eta mah kembali deui ka urang sadayana urang kapungkur kenging kumaha tipun guruna nya sadayana sami sae. Hartosna naon niat abdi nyuprih ngamenangkeun kana salat fardu kana Allah taala. Niat abdi tayamum nyuprih ngengengkeun kana salat fardu kana Allah taala. Asalisu ari anu katiluna tah ieu nyaeta ngusap rarai. Jadi si taneuh si panangan dikana taneuhkeun teras ditepuk-tepuk teras usapkeun kana rarai. Arabiu ari nu kaopatna masul yadaini sanes ngawasuh ngusap dua pananganana ilal mirfaqaini dugi kana sikuna duanana. Nya panangan nu katuhu heula teras panangan anu kenca eta dibahas tina al khamisu. Al khamisu anu kalimana atartibu nyaeta tartib bainal mashataini diantawis antara dua usapan nu katuhu heula tah nu katuhu teras nu kenca. Lajeng paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum. Mubtilatut tayamumi ari pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun tayamum eta salah satuna aya 3. Kahijina eta mah perkara abdala anu matak ngabatalkeun eta mah al wudu'a kana wudu. Waridatu kaduana murtad. Watawahumul ma'i katiluna nyangki aya cai intayamama upami tayamumna eta man dipakrihi ku sabab teu aya cai. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum. Mubtilatut tayamumi ari pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun tayamum eta salah satuna aya 3. Hiji ma abdalal wudu'a nyaeta perkara anu matak ngabatalkeun eta perkara kana wudu. Aridatu kaduana murtad wa tawahumul ma'i katiluna nyangki aya cai intayamama lipakdihi. Jadi anu matak ngabatalkeun kana tayamum teh nyaeta nu kahijina teh perkara-perkara anu matak ngabatalkeun kana abdas. Naon wae atos dibahas dina kamari ngaosan kamari-kamari. Kaduana waridatu murtad. Urang aya hiji jalmi anu tayamum teras murtad batal tayamumna. Salajengna watawahumul ma'i intayamama lipakdihi. Batalna tayamum teh di mana nyangki ayana cai. Satos eta jalmi tayamum kusabab eta jalmi nyangki teu aya cai. Tah eta jalmi nyangki teu aya cai pas waktos tiba netepan teras anjeunna tayamum. Contona anjeunna ningal fatamorgana. Wah nyangki saur anjeunna teh pasti aya cai maka batal tayamumna. Conto nu sanesna eta jalmi tayamum teras
ninggal naon awan nu tadinya cang jadi poek jadi alem encang kiana teh cenah pasti bakal hujan tah didinya saur sapai pendapat batal tayamumna. Pala wargi sadayana lajeng sapasal deui. Ieu pasal martelakeun nyaeta najis anu tiasa jadi suci. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun pirang-pirang najis anu jadi suci. Alladzi yathuru alladzi anu terbijat yathuru anu tiasa jadi suci minan najasati tina pirang-pirang najis teh eta salasun aya 3. Al khamru kahiji arak. Idza takhalalat di mana jadi cuka eta arak binapsiha ku jinisna atanapi kudatna eta arak. Wajidul maetati kaduana kulit bangke. Idza dubigo di mana disamak eta kulit bangke maka janten suci. Katilu wama sareng perkara soro anu jadi hayawanan eta hayawan. Jadi di dieu pasal anu salajengna alladzi yadkhuru minan najasati salasun. Perkara anu tiasa jadi suci tina pirang-pirang najis eta aya 3. Kahijina arak di mana jadi cuka kudatna. Dina hartos ieu arak jadi cukana teh alami. Ku jinisna kudina alami we jadi cukana teh matak tiasa eta disebut suci. Upami eta arak jadi cuka dibantosan ku alat teknologi tinggi atanapi dilebetan bahan kimia nu sanes atanapi obat-obatan nu sanes teras jadi cuka si eta arak teh maka tetep eta najis. Tapi di mana eta arak janten cuka ku datiahna ku jinisna ku dirina alami lah bahasa urang mah maka eta disebutkeun suci. Teras wajidul maetati idza dubigo kulit bangke di mana disamak maka suci. Kulit bangke kan najis da bangke teras disamak di naon urang mah diuyahan gitu dipoe gitu maka tiasa disuci. Wa masoro hayawanan ta ieu mah di mana-mana dina hiji keterangan diuningakeun santona aya hiji bangke teras kaluar tina bangke teh seperti hayawan ulat ulat teh hileud atanapi hileud dah contona kitu maka eta hayawan anu kaluar tina eta perkara teh suci. Tah sakitu panginten ti simkuring belajar ngaos kitab Sapinah tahap anu salajengna di dieu naraskeun hanca-hanca anu kamari. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo simkuring anu masih keneh dina raraga belajar simkuring sanes simkuring tiasa nya simkuring ke tahap belajar umumna kanggo sadayana. Mugi-mugi manfaat oge diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.